Jang. Naon, Pak? Non Pak sate. Oke, orang ngabuburit, orang ngusep. Ngusep naon? Ngusep eta lele tah loba lele lokal di walungan eta di Wangannya. Tang teu beuki lele, Pak. Geus teu beuki sate. Pokona mah wayah nangkep menang lele goreng dahar ku maneh sorangan. Lele teh eta teh vitamin eta protein tinggi teh. Nya wayahna pokona maneh kudu ngedahar lelenya umat. Ambung, Pak. Sia teh. Lawan kalau curik maneh kudu ngadar lele. Sate kunaon ibu dah kunaon? Udah yang dicintrek, Mak. Kunaon makeun. Sih ya kita buka puasa kayak ngalele jeung urang gitu. Kayak lelena di daharan ku budak ta. Ulah tunggeus dahar lele heula wayahna ayeuna mah. Ambung teu beuki lele. Teu beukieun budakna oge. Nya pokona wayahna teh budak mana warah ta supaya bisa ngadar lele teh. Geus masak heula lele ke barang masak heula lele burit yang buka puasa wayahna sia ulah mewek bisi batal puasana. Nya curik sama. Mana teh lelena? Kan karek adek ngusep. Kok goblok ari sia goblok bapak lele can aya geus ngomong-ngomong nyirikan budak di mana?